Tadi di telepon budak mah kege bau nagi kacium geus di dieu mah. Lauk asin meren. Hewat aing na si Putri jeung si Yanti di tadi di teleponan teu diangkat-angkat. Atuh lagian ge kunaon di teleponan jang kege budak keur diserangan ieu. Atuh lain maksud aing mah same bareng bae kan urang make baju kembaran. Ih, mobil lewat. Mana mobil? Itu tuh. Desing gandeng amat dong teu pernah neueur mobil bae. Eta tarik ke dieu mah disebutna mobil baim ya. Ngengeng loh ngengeng. Ih, Tika, si Yanti jeung si Bulan eta ka dieu. Ayo barudak. Cenit. Woi, Des, kita datang tadi kurang kagetan ya. Oh, makanya cicing cerah cicing. Cicing dia mah, cicing. Ih, ngomong nama si Tika yang sudah si Edi dieu, ih makanan di dieu. Oh, jingger kemarin zaman yang ngomong jing karena incin lagi. Gak sore cina ka dieu tapi kok eueunya. Ih, ya. Suara naon eta? Ih, suara. Naon eta? Ada lagi. Ih. Ya. Kalau dia istri teh milik memang. Ih, aing lelagaan. Lobat ka di teh. Astagfirullahaladzim. Aing mah nyaran di matean si eueuh dari orang mah di dieu. Pada tadi bebeja kena bae, mun aya dari nyaran tita ka di bae. Oh, mangkana kami ka dieu di darenya hong abah dia. Aing ge karak mah nyampe ka dieu. Urang dong jametnya make baju dong kieu, baju pelangi-pelangi kieu. Pelangi-pelangi kapan? Pelangi, kue lapis, umbul-umbul. Kan digeberkeun di jalan malah dipapake ieu mah. Ada kenalan 17 Agustusan kapan skring deui. Oh, happy 70 Agustus. Ngomong bagian lurus ya dia. Hoi, aing tadi lewat dia. Pada nalulukun kabeh. Isin lah aing. Karak ge ngomong kena si Tika kan orang lewat tadi lobaan naleukeun. Geus lah moal jelema mau didengekeun ja urang ge meuli nalen men tadi kena jelema teh ieu. Hei, dari Ria yuk make baju kembar, tinggal di open jadi kue lapis dari Ria teh dibadok neuna. Nek naon jeung ka Ardi ieu? Kami nu meuli kenta. Nyonya sirik bae. Iri Lah budak. Karak kebeli baju segitu begeng secara rombong dari Ria. Pengalaman geus jadi YouTuber terkenal meureun game kali motor langsung sombong. Geus lah geura balalik dari ya. Ulin mararengse ka ditu kalau ulin bae. Nungguan cowok dari ya ho. Baheula Ip. Ieu model-modelan cewek doang kieu lamun geus sore-sore nongkrong di dieu eta biasana nungguan cowok engge nyaho. Asana ge. Nungguan cowok teh dari Ria. Entahlah, kami malain cewek anu tukang nungguan cowok. Urang mah ge cowok nungguan urang nyewenya. Oh iya, masa teh tukang nungguan cowok. Alhamdulillah tedek manggeusnya cicingnya. Nuju. Daek mah ka dieu, guys. Oh. Engge nyaho model-modelan dari ieu diuk di dieu make baju sarua. Sengaja kan sampai aman aya cowok lewat nu ganteng-ganteng kayak disucin gitu. Kan gimana aja di dia mah cowok ganteng jaga orang capek. Agak rungit kalau ya. Barolong dikelek. Ya bener nanti kan. Emang ya dong iya. Kelek namo. Isin aing mah. Aing mah geus ngaledekan budak ternyata untuk aing mah teu. Coba Ip angkat Ip. Angkat di. Isin aing mah tutupan bae. Ta, deleta dong si Roib, dong si Dayut. Nyamperan cewek, begawena berjuang. Dihargai. Aduh, cukup diam dan rasakan. Ngisinkeun aing mah. Ngisinkeun eta ngisinkeun talang eta mah daku. Kadang eta Ip ku dia tuh budak ngomong naon. Bejakeun si Dayu tuh lah berjuang bae gitu mati-matian berjuang. Tuh doang limbat tuh tilok ngomong ge betul mau boga pemajikan dia. Eta mau buka duit kapan? Atuh mangkana gawe udah jadi pengangguran.
Geus lah gara balalik dari ya. Gura kumbah teu baju jeung jagi suk deui. Ih, maafnya kami orang mau loba baju kurang kieu. Oh iya, sampai jadi lap. Jeung naon jeung dadaria nyimpenan baju dong kitu loba-loba. Alabat maju sejuta umat. Nu kitu disimpenan aing teu karti mangkana ge. Minta hiji ge jadi. Oh. Entah hiji lah aing. Jeung lap suku di kamar aing. Sorry nya baju sejuta umat maya baju anu kotak-kotak catur teh. Ieu mah lain lah. Hola Kadi, ngomong bae dek malikin manteun. Hayu baru yang balik-balik. Susah ngomongin kulot mah dia. Segera balik dari akad itu. Naon di dia kebal-kabal baju sejuta umat agara dikumbah. Soalnya dina ge kami gendek ngumba baju, dina ge jadi suka kami gendek make baju nu lebih bagus dina ieu. Nya. Sombong amat dak boga baju dong kitu bae ge ampun yang madaria doang cabe-cabean. Ke jagi suk urang meuli baju emas. Tak kelek baju emas di mana?